Aduh, saha naon ya, musim hujan kieu. Mangkat ke proyek hujan wae. Boro jeung ngalembur ieu mah. Aduh, ngadon dahar we meureun ya. Mangkat proyek oge hujan kieu mah ya. Dagang sarua dian loba teh icing. Nyong sore we dagangan loba keneh. Aduh, lieur lah saha musim hujan kieu ya. Saha naon deui ya. Aduh, alah. Buyeng wae nu aya ieu ah. Wah, bapak itu ke sarangan wae, bawa ke ngalamun. Gejah ah ko Afid. Abong teu luncat mah. Woi. Woi. Aja. Tutut. Marana jelema teh yo, hiji deui meakeun. Wah, aya ini tuh. Meakeun hiji deui ya tutut. 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 Ya, Mak. Tutut. Naon, Jang? Ye. Tutut. Meakeun hiji deui mah gorengan aya ya. Bara duit 100.000. mahal teuing. Malaku, Jang, mahal-mahal teuing mah. Wow, uyut mah duitna ge mahal-mahal teuing mah moal. Sugan teu baroga duit jelema teh. Meakeun hiji deui. Geus ah, rek mangkat. Tutut. Ini tutut hiji deui meakeun ya. Gorengan aya tah teuingan dagang tutut. Sabaraha duit tutut? 100.000. Loba teuing duitna mun 100.000 atuh meureunnan mah aya anu meuli meureun usut eta dagang meuni kata ka 100.000 kitu. Kajen eta meuni loba mahal-mahal teuing. Berapa eta jadina? Lah kajen 10.000. Waduh, teh meuni 10.000 kitu emang aya duitna nya. Kayak orang nengan heula. Segala yang 10.000 ieu mah ya anu dagang teh pinter ya. Budak-budak keneh oge tong 10.000 aya duitna ge tah nek mah 5.000. 5.000 anya geus meakeun tah 5.000 ayo geus gara bawa geus kajeun tah ayeuna ge 5.000 nek mah geus 5.000 kajeun lah kali dijual 100.000 nya teh dijualnya nya mah anu meuli na geus tah 5.000 lumayan 5.000
dagang teh anu 100.000 mah teh dijual, anu 5.000 dijual.